anu cek Muad bin Jabal, innallaha yuhibbul atqiya al akhfiya. Kunaon Muad cerik cek Sayyidina Umar, ingat kana hadis Rasul, nangis batur mah nguping caritaan Rasul, urang sok cerik mun ngadenge hadis. Muad mah ingat ka dawuhan Rasul, cerik di luhureun makam Rasul, ngaguku we keur cerik. Naon cenah Muad? Rasul sasauran, Allah teh mika cinta ka jalma tukang takwa tapi samar. Jadi ari samar teh akang aya samar makna dohir teu kanyahoan mulyana ku batur. Kakasih Allah mah hebat ngan hebatna teu kaciri. Itu dalam mun kaciri mah dijieun pangeran kudu barodo mah. Tak disumputkeun waliullah mah dihalangan ku kamanusiaan, sok dahar. Teu dahar nyeri angen nya aya wali nyeri angen bejaran 12 tahun. Wali mah tara daharna ge. Pan mah yang ka wali, padahal wali dihalangan ku sifat kemanusiaan, nu teu ngurangan pangkat kawalian. Itu akak. Mau ngawin pamajikan batur sing resep ge awewe wali. Iya mah kena resep dikawin ulah. Kena hayang udud duit saha dicokot ulah kan. Ari cek ali hakikat mah yuhibbul atqiya al akhfiya teh tukang takwa anu samar teh mana? Getol amal soleh tapi teu ngarasa dirina alus. Tukang ibadah tapi teu ngaku pagawean manehna. Kuring mah sekedar dibisakeun, dihirupkeun, dikuatkeun ku al. Jadi ibadah nu aya di kuring lain nu kuring. Hakikatna nu Allah. Sababna timbul tina sifat jamal Allah. Mun Allah teu kasifatan ku jamal aing moal bisa ibadah bener. Lantaran Allah ngadahirkeun jamalna aya pagawean bener. Padahal sifat aing mah bodoh, sifat aing mah teu wujud, sifat aing mah ruksak. Tapi geuning ieu bisa migawe salat Allah nu ngabisakeun. Dat anu boga bisa ngabisakeun urang, lain nu urang. Aka ta eta samar ngaranna. Boga amal alus tapi teu ngarasa alus. Nah eta kan. Sing paham kana manana kan.